jadikan anak-anak abdi soleh kabeh. Allahumma ja'al auladan sholihin wa banatin sholihat. Mudah-mudahan di anak-anak abdi lalaki awena sing sarolihin jeung sholihat kabeh. Sing bisa ngadoakeun kana jadi ibu rama. Duh masyaallah. Ingat kaset jasa indung jasa bapak sing ingat. Jasa indung jasa bapak sing ingat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lapan subhana ismun bimakna tasbih. Maknana aya dilalah kana tilu makna. Lapan subhana nomor kahiji dilalatan ala ta'ajjub. Sok nuduhkeun makna eta lapan subhana kana makna kaget, makna wah, makna hebat, makna kagum. Lah orang Arab andai kata mangih kaget pasti nyebut nanti subhanallah. Sekalipun Abu Jahal ketika berbicara tentang keanehan, Abu Jahal pasti bakal cerita subhanallah. Padahal mainan teh nyaho pangeran ngaran Allah. Abu Jahal mah pangeran ge patung. Aya lata aya uja disesuaikeun jeung kemampuan waktu harita jelema teh jeung patung teh tina emas, tina perak, tina kai, anu jeung tina roti beres disembah dilebok. Aneh mungkin yang pangeran dihakan dulu. Terus nomor kedua nah lapan subhana medakeun dilalatan ala tanjih. Makna bersih. Ngabersihkeun sa tanjihullahi an kulli naqsin. Sucina Allah tina unsur kekurangan. Nomor katiluna subhana dilalatan alal baro'ah. Baro'atullahi an kulli su'in wa syarrin. Bebasna Allah tina unsur goreng jeung kesalahan. Teu aya di Allah aya kesalahan, teu aya kagorengan di Allah. Ketika kalimat subhana itu dengan bermakna begitu hebat, Allah tarohkan pikeun narik iman urang percaya kana ayana Isra jeung Mi'raj. Tetap disebutkan subhanalladzi maha suci dan tak pernah ayat anu lain. Kurang lebih 114 surat dikawitan kulapan subhana iwatin eta. Karena tujuanana Allah kabuktasan narohkeun kesucianana demi menarik kepercayaan orang mukmin bahwa Isra Mi'raj itu benar ayana. Dilapat bi abdihi. Biabdihi itu keur menepis manusia anu tadi nyebutkan bahwa Rasul Isra Mi'raj itu kumukimbi kurohna wungkul lapad abdi kumpulan jasad jeung roh. Kurang termasuk itu kumpulan jasad jeung roh. Aya awak aya nyawa. Lamun aya nyawa wungkul jasad disebutna naon? Bisanya buat kiriwar gitu. Ayah jasad kabuktian Allah rohan mayit berarti. Allah teh make kalimat Al-Qur'an biruhi wa bi mayyidihi. Malah Imam Syekh Ja'far geuning ngingatkeun summa usriya biruhi wa jasadihi yaqlatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dina berjanji disebut Rasul diisrokeun make roh jeung jasadna dina kaayaan nyaring. Timiti Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Dilapat lailan. Biasana lamun santri kalimat lailan itu umum, penting mana. Beda jeung lapat al-lail, make kalimat alif lam awalna. Lamun lapat al-lail isi ma'rifat itu nuduhkeun kana tangtukna waktu 12 jam. Ti jam genep ke jam genep itu al-lail. Lamun lafad lailan tanwin nakirah itu termasuk qalilul muddati anil awqat. Itu sekalitasnya. Setikna waktu dipakai ku Kangjeng Rasul ketika make Isra jeung Mi'raj eta bisa sajam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Bukan seluruh malam.
Simpulkeun lah ya. Jadi Rasul teh beun Isra jeung Mirajna teh di waktu peuting make roh jeung jasadna dina waktu anu sakedeuk. Disebutkeun ku Allah dina Al-Qur'an bari Allah teh kabuktosan mempertaruhkeun kesucianana demi menarik kepercayaan iman bapa terhadap Isra jeung Miraj ieu. Geus sakitu ngaji Bu. Ribu-ribu teuing. Da eta simpulna Isra jeung Miraj mah naon atuh. Bacana geuning sok ngahasilkeun salat na tinggal make atuh jeung kudu hayuh nyaritakeun bab salat. Geus 100 hampir kuring 114 1400 tahun ieu salat dikaluarkeun tinggal harti urang teh. Naon esena ngan ulah dianggap salat oleh-oleh. Wah Isra Miraj mah geuningan oleh-olehna teh salat geus balik diciririn mawa wajib sia mah. Pengen jelema anu teu beuki da salat teh amis maneh keur nyeri huntu urangnya. Lain oleh-oleh, perintah wajib, perintah anu bener-bener sakral. Ibadah nu lain teu make perintah Isra Miraj. Ngalangkungan Isra Miraj itu puasa, zakat, munggah haji teu make cara Isra Miraj. Saking pentingna ibadah salat make perjalanan Isra jeung Miraj. Tetap ibadah salat teh ibadah pangistimewana ibadah. Tak ingat geningan cik Imam Ghazali lamun jelema ninggalkeun salat sakali dihajat teh dikodok teh diubatan 50.000 tahun ngajedog dina neraka. Sakali salat teh. Lamun 10 kali gope sia kae ngajedog neraka teh. 500 tahun. Bayangkeun atuh. Umur 30 tahun itu salat sakali ngajedog 500 tahun heubeul mana tah. Mudah-mudahan orang ahli salat saya deh. Amin. Ibadah. Tapi kan secepat apapun ketika Isra Miraj itu make tempuh perjalanan antara Masjidil Haram jeung Aqsa da teu kudu aneh. Make buruk pangkarja Rasul. Buruk teh hiji sato rupana mirip kuda, sahanapeun kuda, salureun keledai. Ketika sok aya lukisan Kang Ohang geuningan aya buruk teh gambarna teh awewe. Gelis rupana teh geuningan. Awakna kuda make jangjang. Disebutna kuda semprani, gincu babal nu kitu mah eta. Lain kitu atuh digambarna teh pernah ya kitab nyaritakeun awe buruk awe rupa awewe teh nyaritakeun. Kur sifat-sifat jiga sato. Oh, kita menceritakan bahwa buruk teh gelis. Mana coba? Geuning dibentukeun tina satu hiasan seni. Oh, eta mah jelema ngacaprak. Rek ngabaliurkeun iman urang. Ulah dipercaya Bu, dia ulah dibeli teh si teh. Ibu jadi narik-narik kepercayaan. Oh, iya buruk teh geuning pengen kanjeng Nabi teh. Sono tuh baki teh da gelis geuningan. Wah, teh bisa kitu. Ku diceritakeun ke buruk teh gancang lumpangna satungtung deuleu lah mun sakali ngalengkah. Aya urang nangawer sakali ngalengkah satungtung deuleu. Kang ngalengkah ti Kang Ohang itu ka imah itu satungtung deuleu itu. Tibatan nepi namru tadi dinya begini. Istimewana lamun manginu nanyak suku tukangna cenah ngamanjangan lamun manginu murun suku hareup ngamanjangan jadi teh mangin kabuktosan rasa mudun jeung nanyak datar Kangjeng Rasul. Lempangna secepat kilat Kang. Kal barokil khatib. Eta kayak bahasa buruk teh artina gancang. Tapi sapijieun ibarat kurang nangewer gancang teh panayana mah jadi pagawean urang. Manusia itu ingin instan, cepat siap saji. Contoh seperti ngejo orang nangewer baru atuh boga asupan, boga seeng. Ngerotek 7 poe kakarek garing komusum hiji. Nama gampang asup PLN asup beli rice cooker merek Cosmos 15 menit geus nyatu aya. Sok gini gua juga diceritakeun ke merek Cosmos teh ka batur. Alhamdulillah di masalah kieu mah geus tereh ngejo teh tinggal ngasupkeun. Kadenge kudu rada harai-hai. Atuh nyebret tungtung teh. Ya mah kudu gitu pada awewe teh. Batur meuli TV hare. Batur meuli motor dudutan disunggut teh. Batur meuli Avanza juga bangkar babatok teh ku tiung riweuh sapopoe.
batur mau ditambah motor kakak rumah sakit lagi di rumah sakit tetangga wali kereta api modar tuh dulu teh astagfirullahaladzim nah sok pisahkan salah hari aja hirup teh tong sok panasan jeung sok tong cacarita dari kabur borabori anu anyar jempring bisi kadengan tetangga jadi pilara ya we mana gini we cerita we ka batur teh dah yang kadenge we meuli naon gitu kok mulai kebalikan rok make remote sih menurut penting centil aja yang buka androk make remote ayo ada ya bawa remote na bisi poho keur disama ka tinjak budak we di berakang genahnya ketika bawa masalah majikan ada duit pencet itu di kamar boros itu bener bagus modern dah ya nama hayang naon atuh gitu. Itu salah sahiji na Bu. Zaman kiwari geus teu aneh-aneh lah. Dan teu mungkin dah ya nama. Ketika Rasul beunan ngambah eta dunia ngaran Aqsa haram disebutna alam fisika itu. Karti keneh lah ku akal. Ketika Kangjeng Rasul naik ke langit kahiji sampai ke 7, di langit kahiji disambut seluruh jumlah malaikat anu kabuktosan makhluk melangit eta. Rasul ketika datang menyambangi langit anu kahiji, Allah marentah ke para malaikat. Kumaha cek Allah? Nangtung sia kabeh sababrek datang abdi kami anu mulia. Mata disunatkeun lamun urang keur naik ka marhaba, naik ka maca shalawat tina berjanji aya mahalul qiyam. Disebutna teh nangtung keur nalika marhaba. Sabab para malaikat pun pada waktu itu menyambut Nabi dengan marhaban. Marhaban ahlan wa sahlan bikum bika ya Muhammad, selamat datang anjeun Muhammad ka ieu tempat kami nu sabenerna. Ketika aya seorang malaikat mutelat nangtung, Allah bendel ke eta malaikat, dipotongkeun sakabeh jangjangna ku malaikat ku Allah eta. Sehingga terusir keluar ti langit eta aprok jeung Jibril. Jibril kunaon maneh kaputusan nangtung ka kamajedog dieu? Punten cenah Jibril, kaula meunang bebendu Allah. Tadi waktu malaikat kabeh nangtung kaula telat nangtung, nya akhirna kaula dipotongkeun jangjang ieu teh bisa kumaha deui. Malaikat pun andai kata kabuktusan terhormat ka Kangjeng Rasul ku Allah diusir ti langit eta. Bari disiksa ku Allah teh, padahal telat nangtung lain karena moal nangtung. Saking muliana Rasul. Langit kedua, katilu, kaopat. Andai kata kiwari aya manusia dengan cerita canggih. Di abad mutaakhir ieu loba jalema naik ka bulan. Kan gitu. Ibu rek percaya heuh. Da mungkin bisa lain bulan, aya planet lain anu katincak we teh jalema. Dari langit mah Bu susah, moal bisa katempo ku panon. Ketika ibu neuteub ka luhur, cek ibu eta langit lain. Mega eta. Ngan saking jauhna jika hejo akhirna eta teh saking jauhna upuk disebutna. Jangkauan penglihatan manusia cuman gitu. Da langit nanti katempo. Moal bisa ningali langit. Gerabek bapak tumpah kendaraan ngaran pesawat. Ketika geus aya di 4.000 kaki di mana geus hampa udara, bapak nempo deui ka hanapeun kapal. Itu bakal persis seperti urang tangah ka luhur. Berarti lain langit lamun kitu. Tapi ketika ulama salaf bercerita tentang bulan ayeuna di langit kaopat. Aya astronot naik disebutna baheula mah anu Apollo 11 teh naon geuningan Armstrong. Ketika naik yakin mainnya ke bulan, padahal belum tentu bulan. Daya teman tegur di pikiran kurang bapak rek percaya. Daya teman kemutakhiran zaman ketika bapak terpercaya moal murtad. Teu naon. Da urang nangewer oge bari saeun naik ke bulan gitu. Ngan bulan alaun.
Kang Mas naikna teh ka bulan alaeun. Eta mah majar teh ngolotkeun cenah. Ngolotkeun. Wah, lain ngolotkeun. Allah mah teh nyieun kolot ke jelema. Bapak we bagian itu. Jeung basa ngolotkeun ngaramoan jeung nyeulian Allah teh komplit. Yen jelema teh mangalo oge teh tingali budakna komplit. Tapi ka dikeureut teu pernah mangalo nyeulian. Itu geus nyeulian ku pangeran sok pemiluan teh. Macam bisi kurang saasur, enak harus ngejo ke yang ya budak gigih naon. Gimana? Ya dongengna punya ya budak kurang saasur naon. Buku mah kurang sentod deh kayak itu. Ruas soak aing oge atuh. Sini nu mengkol kana hulu aing kana naon. Mangalu boga budak. Geus disempurnakeun ku Allah ti jalobeuteun mah keneh. Pan ceuk Allah na Al-Qur'an da manusia teh lain dina jieun tina perkara nu sampurna tina hal anu hina jelema mah. Cek Allah na Al-Qur'an. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nah surat Yasin aya. Apa manusia itu teu merhatikeun jeung kenempo tina naon manehna dijieun nu sabenerna. Cek Allah min nutfatin dibuat daripada setetes air mani ay qatorotan minan nutfah sabejrot cai mani. Ibu apa sabejrot? Kan? Apaan tuh sabejrot? Masuk malam Jumat dikejrot? Bapak apa sabejrot? Pansok sabejrot saya temu. Sabejrot saya mani eta aku teu loba ngan kudu satetes dan teu 11 kieu atuh. Wah 11 kieu mah loba teh itu kada warasa ayeuna teh overdosis. Jadi naon? Sebutna teh jadi kena rawol kira-kira bere teh. Itu loba teh. Satetes teh pira sempurna masuk ditutup di dalam rahim ibu. Geus piceureunana piramunana asa baru mah kumpul. Tapi aneh ketika manusia disempurnakeun tina setetes air hina jadi manusia harus sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayeuna ibu geus ngabungkeuleut jiga api moal kieu. Dipikir-pikir bahanna mah masyaallah. Pi jelemaeun jeung pi entogeun alus keneh pi entogeun. Entog mah kaluarna make cangkang make kulumut. Eta mah teu. Sok ajaran bisi ngakejrot dina kalupu. Ku ibu di dadar. Bahan jelema eta. Atau jual ke pasar kantongan ku akang teh bisa meuli ieu mah kitu. Bahanna halus. Sempurna. Tahan orang ieu. Moal payu. Tapi ketika diwadahan ku seorang ibu alhamdulillah. Jadi sempurna manusia ngabungkeuleuk model kieu. Ngan sabada geus ngabungkeuleuk model kieu aneh jelema teh. Allah pernah nyarios tuluyan eta ayat fa idza huwa qasimun mubin. Geuning naha bekila beki gede jadi jelema jadi musuh nyata di hadapan Allah. Jadi musuh nyata di hadapan indung bapana. Jadi bedegong ka Allah, bedegong ka indung bapana. Padahal dirina dijieun tina setetes air mani. Itu manusia. Tapi alhamdulillah dapat ieu mah urang saeleh bersoleh. Mudah-mudahan urang satuluyna bisa jadi jelema soleh. Amin. Amin. Abdi ngadua urang kampung nang ewer teh simbalageun saeleh. Amin. Sok Bu, Pak, minangan ngahiji jeung jelema soleh. Bakal kabawa soleh. Di majelis ta'lim. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kang Alu ya malam kemisan. Ibu-ibu meureun dibawa pengajian. Ngajak soleh, ngajak bageur.
Teu ngajak nanaon deui. Kegadaan mun ajengan sok diomongkeun da bakat jelema mah kang halu. Wah jelema nu tara ngomongkeun, boro-boro ka akang ka abdi ge loba nu ngomongkeun. Atau aneh. Jelema tegas dicoba pan Luqmanul Hakim geuning. Dina riwayat Luqmanul Hakim pernah cerita ka putrana, jangan andai kata hidup dalam dunia itu siapkeun pro kontrana. Siapkeun. Naon sababna? Boro-boro ka maneh ama disebutkeun hampir dianggap bahwa manusia soleh ketika Luqman diteuneun ngaranna dina Al-Qur'an masih loba jelema nu teu peuti resep ka Luqmanul Hakim padahal kekurangan naon si Luqmanul Hakim. Cek sakola nabi, cek sakola lain. Dan saking solehna Luqmanul Hakim diteuneun dina Al-Qur'an ngaranna jadi surat Luqman. Cenah mah kinten-kinten lamun urang ngalakukeun sae piraku make jeung anu ngewa aya anu ngewa urang cobaan cenah urang geura lempang ka pasar Basroh. Cek Luqman tabawa ku anjeun budak. Ku mama dituntun, ku maneh giringkeun. Urang lempang kalau jelema nu ngariung itu. Lempang ku jelema nu ngariung. Bahasanana eta jelema aya nu nyeletuk. Pro nyeletuk teu pro, nu kontra. Lempang. Cek nu resep Luqmanul Hakim lucunya eta mah anak yang bapak eta. Dameureunan daripada tutumpakan masing-masing mending kena dituntun we, nu hiji ngagiringkeun, nu hiji nungtun asa ku soleh eta bapak jeung anak. Coba seorang deui kadang orang goblok budak itu kudu nyeker keneh mah. Geus kudu riweuh. Eta mah bapana we teh goblok pikir teh anak-anakna atuh taekeun ka luhur manehna nungtun atawa ku bapana ditumpakan anakna nungtun maneh malumpang kabeh. Itu ceuk nu teresep ka. Cek Luqman kadenge cung anu ngene kumaha ngomong nya cenah mah geuning rupi-rupi engke mah urang tumpakan balikna ku urang kuduannya urang silih bonceng. Tumpakan ku bapana jeung anakna nu rasa mujina bebeakan Gusti lucu eta budak anak jeung bapak meni rapih gitu bapana ngabonceng anak tumpak kuda babarengan bapana nangkeup kana tongong eta bapak nangkeup kana tongong bapana ceuk nu terasa atuh da kadongdora bawa tumpak kuda kuduaan teh goblok pikir we eta mah jelemana sidik kuda teh kumaha yot kitu beurateun atuh cing atuh sia teh ceuk nu terasa kadenge cenah cing kakuping engke mah urang maneh cenah tumpak bapak nu nungtun diomongkeun keneh agan gitu salah keneh ceuk nu terasa bapana nu tumpak dituntun ku anakna kadongdora keneh eta bapak teh goblok nya leumpang cerita budak kan nungtun kuda kitu cing atuh taek-taekeun ceuk bapana engke mah jang urang ganong ku bapak kuda teh atuh cenah bapak entongkeun bae da geus kadenge hukum hage moal sebenarnya moal aya benerna urang geus ceuk jelema nu teresep itu salah sahijina. Kadang-kadang aya kang ohang ka dieu ceuk nu teresep mah kamalu bakal ngomong sabarang-barang si ohangnya lain. Pasti gede deh eta mah tuh geus jadi YouTube ya dina TV ya baru emang lu loba duit di mana duitna jika nama eta mah menang nipu eta mah duitna teh loba. Kalau menang sim kuring da jangan deket. Moal pa TV omongeun naon sababna ada babaturan ngaranna oge atuh. Pantes cenah gratis ge eta mah teu pantes goblok sing kalau kumaha. Pantes wae naon teh. Da jelema mah kur kitu, ceritana aneh-aneh Bu. Atau aneh ibu ge da. Rumah tangga ibu sukses, cek bapak, cek tetangga mah kadang-kadang. Ya itu salah sahijina. Nya aya wae mata urang kudu siap menghadapi dunia. Kudu siap yang harapan alam dunia ieu. Insyaallah urang bari jelema mulia. Insyaallah urang bari jadi jelema mulia. Insyaallah. Dakang ohang jadi selebritis itu banyak tantangan ya kan? Oh, atau persaingan selebritis teh lain saeutik. Di ajengan, saingan ajengan ge Kang sarua. Itu. Loba ajengan bersaing. Da geus disebutkeun pan dina salah seueus keterangan Imam Suyuti dina kitab At-Tibyan.
La yakmulul alim fi majlisihi illa qad ibtuliya bi arba'ati hisalin. Tidak akan sempurna kedudukan seorang alim di satu tempat kecuali dicoba heula ke 4 perkara. Hiji ta'nil juhal, dipermainkan jelema bodoh. Diheureuyan jelema anu bloon. Kok jika yang hareup aja mante. Tapi kadang-kadang heureuyan. Nomor keduana sama tatil ada. Dipikang ewa ku jelema anu teu peuti resep. Tuluy di wa mula mati asli kok kadang-kadang dicacat ku dulur mitoha kadang-kadang. Kok hayangan goblok minatu santai teh ujung-ujungna ka kabuktisan nanyakeun duit. Teu goblok usaha geuning ajengan teh tibeseun malah duitnya euy. Anak aing diparakil. Ngewa teh kadang-kadang gitu. Kaopatna nu paling parahna wa hasadil ulama. Didengkian ku ajengan deui. Waduh, masya Allah, teh tanu berat. Dipikang ewa, dihasudan ku jelema anu boga ilmu deui. Ketika eta jelema mampu melewati 4 perkara eta, cek Imam Suyuti, wa man sabara ala dzalikal hisal wa huwa mutabahirun fi ilmihi. Di mana eta jalma geus mampu melempati eta urusan anu 4 teh manehna bakal disebutna ge ngalaut dina ilmuna ge najan saeutik. Mudah-mudahan guru-guru urang seueur coba sing bisa melewati hal seperti model itu. Sadaya ge berjalan dalam dunia coba. Untuk mulus, untuk enak, dan namina ke perjuangan di alam dunia mata aya anu sifatna geunah. Pasti dunia itu tempat berjuang, Kang, tempat ikhtiar, tempat kasab, tempat mencari. Jelema anu kabuktian dalam dunia ieu teh capek ripuh kabehanana ge. Da Allah geus nyebutkeun surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Saestuna kami nyieun manusia teh dibuktikan dalam keadaan capek jeung ripuh. Ceuk saja lo senang. Boro-boro ge make jeung jelema gawe, jelema hees ge ripuh. Kesakna kitu Nabi wir geuningan malah kesang kita tibatan lu beri nyari ini dia bau naon kita ngaranna teh jeung berarti ripuh ya dari kakak biasa ngacai gitu nya kita kan ya ulah sok beri HS gitu teh ngaji teh sok ngacai ripuh ya lawan kamu uyak-uyakan itu namalkan genah hidup dalam dunia. Siapkan we hidup dalam dunia mata genah. Keun genah mah tong dicaritakeun da eta mah harapan. Ngaranna oge harapan eta. Mudah-mudahan yang penting ieu. Harapan hade sing keesian ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rupina bunya Isra Mi'raj cekap teh abdi sakitu, cekap teh. Kene ketika Rasul naik ku ka langit anu katujuh berhenti Rasul di dinya. Malaikat pun nyarita ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jibril, ieu geus nepi cenah ka langit katujuh cek Kangjeng Nabi. Cing rek kumaha geus kieu? Cek Jibril, tos Muhammad. Kaula ngan kur nepi ka dieu. Sok asup anjeun ka alam anu lain disebut Sidratul Muntaha. Apa tumarunahu ala ma yara wa laqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Disebut Al-Qur'an surat An-Najm. Didinya Kangjeng Rasul bu ketika jeung Jibril tepang anu terakhir, pertemuan anu terakhir, Rasul baru melihat kumaha nazlatan ukhra. Kangjeng Rasul masya Allah kaget nempo rupa Jibril anu saaslinya. Nempo Jibril anu saaslina sadap cicing dina tungtung alamna, alam malakut. Jibril teh gedena cenah padadang lamun diasupkeun di bumi ieu heurin.
Moal aya pi tempatna pikeun tempat dudukna eta Jibril. Saking gedena eta Jibril, jangjangna 600.000 dibeberkeun kabehanana katutupan surga jeung neraka. Masya Allah. Nabi kabeh. Oh iya nih rupa Jibril teh sabenerna mah. Paingankeun sampai ka bisa mawa Nabi melintas langit kahiji sampai ka langit katujuh. Dari asongkeun ku jangjangna ge nepi cenah kana. Saking gedena eta Jibril. Wis beres ngobrol jeung Kangjeng Rasul sok cenah Muhammad keur ditelebat. Kumaha teh cenah ka urang moal barengan ku anjeun moal Muhammad sabab eta lain alam kami disebutna alam lahut, alam ketuhanan. Ketika kami kabuktosan asup kana eta lingkungan kaula moal bisa balik deui bakal hajur sakabeh awak kaula. Cek Rasul ari kaula bisa kitu kali itu. Anjeun mah disebutna ge nurullah. Anjeun didamel tina cahaya. Ketika cahaya bertemu dengan cahaya anu lawanna deui moalna naon. Jadi Nabi Muhammad mah didamel teh tina cahaya Allah, sakabeh malaikat didamel tina cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Rasul teh. Begitu istimewa. Lebet teh Kangjeng Rasul. Laras Bu. Rasul mah eueuhna naon? Teu paur, teu sieun, teu keung, naon sababna? Apa geus dibarengan ku cahayana Allah. Geus dipapakeun ku kabungahna ti Allah. Di dinya baru ada pertemuan dat anu suci, nu maha suci jeung dat anu suci. Saha Rasul anu suci, dat Allah nu maha suci. Nabi nu mana ada pertemuan dengan Allah sebelum mati. Tu aya usul Rasulullah. Jibril pun can pernah aprok jeung ngaran pangeran. Teu sanggup malaikat Jibril bertemu dengan Allah. Nabi Musa wae ketika menawarkan ingin bertemu Allah, cek Allah kumaha antara maneh jeung kaula kahijab ku 70.000 halang. Antara Nabi Musa jeung Allah padahal sarua Rasul jeung Nabi. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ada pertemuan Rasul audiensi dengan Allah, Rasul kabuktosan ngobrol dengan Allah. Mata kejadian ieu teu aya iwati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu mengalami. Iwati Rasul. Mata rek terjadi fitnah kumaha ketika diceritakan ke Rasul. Lebih diceritakan panjenengan surat tengahna Al-Isra geuningan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ra'ainaka illa fitnatan linnas. Wallah geus dibere katerang tiba-tiba dijadikeun kaula antara kaula kabuktosan ditempukeun ka anjeun jeung anjeun nempo ka kaula. Naon tujuanna anjeun nempo ka kaula atau kaula ditempukeun ka anjeun sakur perkara nu aneh-aneh itu kecuali illa fitnatan linnas. Allah bakal jadi ujian keur sakabeh jelema. Aduh. Tak mudah-mudahan urang weh teh sing kuat iman saya ya. Amin. Kuat iman. Zaman kiwari anu ngarobah iman jeung akidah teh loba. Kurang-kurang masya Allah. Ketika Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, Nabi nyarioseuh lah ka Jibril. Jibril, lamun kaula engke mangih keanehan di jero itu kudu kumaha jeung katanya ka saha? Cek Jibril, tong aneh Muhammad, ketika maneh nempo hiji perkara naon we nu aya di jero eta tempat, nyarita ka kaula sabab sora anjeun, kaula beda alam-alam malakut bakal kadenge. Tanyakeun ka kaula tong asa-asa. Kata Rasul ketika mangi aya jelema di surga, aya jelema di neraka, aya Kangjeng Rasul nempor ditaroskeun ka Jibril. Jibril ieu naon? Baheula teh geus aya HP teh geuning jeung Jibril teh nya. Ngobrol jarak jauh antara Jibril jeung Kangjeng Nabi dina alam anu beda, Kangjeng Rasul bisa ngobrol. Kakupingeun surah Rasul ketika bertanya. Jadi seolah-olah sebenarnya nama aturan dia kurang nama diturutan kurang Islam ngomong jarak jauh teh HP teh kurang dia kurang Islam lah. Lebih si contohan Jibril ngobrol jeung malaikat jeung Kangjeng Nabi.
Tapi nah hari nu nyieun teh kabuktosan ka orang-orang lain. Cina, Jepang, Korea nyieun Samsung. Lah urang ge nyieun merek kabeh teh Samsung dieun kuduna mah. Tapi aneh geuningan kakak dijieun ku batur. Padahal nu bukan cerita awal, nu awal bisa ngobrol teh Kangjeng Nabi. Yang malaikat Jibril tanpa make alat, tanpa kabuktosan make walkie-talkie, tanpa make HP. Nepi itu kehebatan antara seorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Urang mah dijieun teh jadi ngacaprak. Geura pek HP ayeuna masya Allah budak deui. Kalolek teh masa. Mas Andren teh hayang sakola jadi komo da diajarna ge naupan daring. Kolotna jadi darting. Riweuh. Naon sababna kolot teh nyawana naon ieu budak mah nyakeun pelajaran kan ka kolot. Gara-gara padadang teh mah pelajaran ka ieu. Yang Pak Eman. Tungtung nanti jadi bapak yuk naon cek bapak naik bapak nanti SD acan ditanyakan pelajaran SMP nya ngahulang tungtung nanti dina hujang kana gin dari yur mau ge itu kita senam kedua. Tapi kita cerita tadi jeung Kang Ohang di mah cek Kang bener nya ribu boga anak teh cenah aduh belajar kieu mah cenah Kang Haji dari ribu ketua dia oge mata kurang boga guru teh cenah hayang ulah ribu ku guru deui balik deui ka goblok jadi aing nu lieur tungtung teh. Pas sakola tapi diterima sakola. Ieu nu aneh teh. Abdi ka titipan incu 2 bulan di imah bersakola di TK. Apa di TK mah loba unak anik na geus sakola teh kudu senam, kudu joget segala rupa. Jeung HP-na dibahankeun ka simpur eta unggal isu ka kudu joget pamatahan incu naon aja jadi goblok teh jelema edan kieu. Astagfirullahaladzim, gara-gara sekolah ini kemudian gitu, tungtung nanti gak semantopkan macam itu umi kali kok, bebal ribu, mau bener ini bisa gelo seumur gimana? Isu kudu senam, butak-butak dijawab kudu di video call, aduh astagfirullahaladzim, aing make jas, make sontop, naon itu, lu gelo jadi jawabannya, kepentingan batalan terberak kan, tadi dia jadi gering saya rea tuh nanti. Tadi nama yang hijau tidak ada hebel, kira dibalik ke siluangan, mantong sudi aing teh harayang teh. Aing muka jadi meta jajan sampai 50.000 daripada buta kita kual isu mah sudi teh harayang teh. Ya itu salah sahijina akibat efek zaman kiwari teh gitu bocah. Aya penyakit gara-gara anu. Nah, abdi ge da sapi carek teh. Perasaan boga babaturan di gugus Covid, ada cenah Kang lamun dakwah teh atuh jaga jarak cenah Kang. Ya kumaha cek dari mana? Kepada kamu cenah kali itu kali geuning sok dionang kepercaya batur, mun aing percaya da kamari mah cita satahun aing pere gara-gara corona. Tong pere di sarua. Sarua teh tingali muyang geus ieu gitu sohor di masukna YouTube oge. Deui ngabodor viral mah teh usum atuh. Teu kudu loba jelema. Satahun tapi Kang Ohang berkat eueuh baik. Jam pring we, nu budak ka kuru karek pegang karek ragingan Raja Bayeuna we. Aja nu nelpon mah teh ngabatalkeun wungkul. Modang geraan waktu kesan iku merepkeun kurang teh coretan almanak teh. Geus 2 poe deh Kang punten teh tiasa. Jadi teu tulus tungtungna teh. Nu untung we di dieu mah di kampung mah Kang Ohang alhamdulillah masih kena aya dunia tahlil. Jadi can dicarek eta mah lumayan lah proyek kecil-kecilan gitu itu bantuan tahlil teh jadi geus ada lumayan geuningan Kang Haji di depan balik kali teh maca kulhu saya mau balik mih 2. Duh ampun aing kita asa teh sesuai ting saya kulhu mih 2 naon kitu teh dinyiksa ajengan sia mah ajengan ini kan kabul sungguh maca kulhu 1000 atako mantap kok mih 2 siki lempang lagi teu pede aing mun kulhu 2 mih 2 seimbang karena tamahan mah kumaha dewek kenal eta mah ieu mah kudu dipaksakeun 1000 saurang beureun bilang teh make batu make jagung make suku geuning mau mih 2 siki, gak make jas, make koko, saburu apa? Kresek, mih 2, merah mau lagi apa? Masuk bilang gak ada, so?
Mentak orangnya dia beda tarara dan itu bisa ngerakan ajengan mulanya. Udah ajengan tidak terlalu obat syukur Kang Alu, Kang Haji Asep, Kang Haji Komar dia teh kudu tiluan. Pamimpin tahlil teh sariungan ke sakampung atuh mojeuna sakardus sewang. Tilu kardusieun sapoe beunana ge kali 7 poe. Mun ajengan menang 7 kardus. Aya jual we. Lumayan ajengan mah. Pae nung turun sabulan tah. Ajengan buka 30 kardus, alpa eleh bos beli ajengan dina. Itu ajengan bisa jual mie murah ke masyarakat ya Kang lumayan. Di abdi masa ribuan kita bisa dapet. Bisa jadi bos mie ajengan teh. Untung kene teh begitu. Di urang mah masih kena aya hadiahan. Jadi pas mah geus bangsana eueuh teh eueuh we. Salat ge eueuh. Daripada make jarak mending eueuh, jangan capek-capek keur naon. Ya beli sok dititah gitu ku gugus Covid teh jeung ku polisi kada jaga aja jaga jarak ene geus rada longgar saeutik. Aing geus jaga jarak aing mah cing teh antar nu tolak geus pajauh-jauh yang udah di itu ana pun jauh ini kan jarak kan tuh. Wah, geus 2 meter deui sih udah geus mantau bari itu atuh. Ngan jelema teh bisa menyikapi dunia beda, anu sok jadi beda teh beda politik, beda ideologi, beda kayang, beda ormas, beda organisasi. Jadi pasea kadang-kadang. Tapi ketika bercerna dengan baik dan pintar, teu kudu jadi riweuh. Sabenerna mah Allah geus nyeun beda ti babageuna. Innallaha ala tabaqatin khalaqal insana ala tabaqatin satta. Allah itu berbuat makhluk ieu ngahaja dijieuna dalam aneka ragam. Inna sa'yakum lasatta. Tadi Kang Ohang nyaritakeun ayat itu menunjukkan bahwa hebatnya Allah membuat manusia dalam beraneka ragam dan bermacam-macam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan da boga kemampuan anu beda, boga cara anu beda, boga profesi yang berbeda. Dapan orang ketika teh beda mah atuh susah. Da moal aya bahasa manusia itu manusia makhluk interaksi sosial. Teknik lingkungan sosial udah mau bisa. Udah itu beda apanya. Tapi ketika ada perbedaan, kurang menikmati dunia sosial. Dan kumargi itu syukuri kusadayana bahwa orang hidup beda teh geuning ada kenikmatan. Justru Allah nyieun perbedaan ieu dua dina pokokna. Inna khalaqnakum azwaja. Kaula nyieun di alam dunia teh sifatna pasangan-pasangan. Pasangan eta pasti beda. Lalaki jeung awewe, teuing jeung beurang. Susah kabuktisan jeung senang. Beunghar jeung miskin, beunghar jeung fakir, itu perbedaan. Tapi ada kepentingan dina kaitan hirup. Sabab ayana jelema teu boga jadi hikmah ke jelema anu boga. Jadi barokah ke jelema anu boga. Tanpa anu boga gelar kabuktosan kayana walaya. Anu ge mah da insyaallah saur Kangjeng Rasul di masa-masa kejayaan Islam da bakal aya kahadean jeung kehebatan Islam itu bakal dibere kahadean sebelum kiamat. Di zaman manusia dipimpin ku Imam Mahdi. Didinya jelema bakal jelema nu teu senang. Karek eta keuntungan kata lain anak-anak urang di pasantren. Aduh masyaallah. Ieu teh inten-inten nu paling mahal sebenarnya. Manusia-manusia nu bakal dimulyaeun di mata Allah. Iya anak-anak urang. Tapi ibu pupuk ibu urus biayaan bayar paraban jangan gedingan buat ada diberi parab di berapa deh bahannya sekemampuan ngalah naon ibu teh soleh boga anak kebegieu ibunya dina riwayat Ka'bul Ahbar dicaritakeun aya jelema dipariksa ku malaikat munkar jeung nakir. Teu bisa ngajawab kana nanya eta malaikat man rabbuka wa ma imamuka wa ma nabiyuka wa ma imam. Wah ditanya terus ngahulang.
Allah meren ninggal eta jalmi kitu manggil malaikat Jibril berieu kada sagede ya naon ya Allah bejakeun ka munkar jeung nakir itu jelema lalaki teh ulah wae dipariksa cenah hayang jadi Gusti bisa ngomong teh jelema teh cenah kumaha tuh Gusti mun kitu ke tugasna eta mah lain kitu entong ningali budak kolot eta na atuh tingali budak ditinggalkeun keur naon ya alam dunia ditinggali teh budakna teh keur maca yasin keur maca kulhu keur maca tahlil keur maca zikir maca sholawat anu dihibahkeun ganjaranna ditepikeun ngelangkungan isol ka eta bapana tempokeun cenah tingali eta bapa teh boga jasa masantrenkeun anakna dika pinter kalam kaula jeung boga kabuktosan rasa mahabbah ka kakasih kaula nepi ka daek maca sholawat eureunkeun cenah eta pamariksaanna sabab eta kolot boga jasa masantrenkeun anakna dika pinter kana kalam kaula. Si ibu kira-kira hayang dieureunkeun pemeriksaan ku munkar nakir pasantrenkeun anak pasantrenkeun anak geus sariwang zaman kiwari abdi mah tingali sakedeung deui masjid loba nu kosong eueuh pi imamunana lamun anak ibu teh dicalonkeun piki ayeun zaman ayeuna hariwang zaman ayeuna alhamdulillah tadi gini kayak drama bagi jeung mamang ulah mayit geuning tah. Nah jangan santina komeng-komeng oge. Itu berarti eta contoh. Yen santina bakal datang teh tah bakal ngurus jelema-jelema nu karitu dan kemah kadang-kadang eueuh ajengan dari eueuh atuh ngurus mayit teh kumaha coba. Eta kula aya masyarakat ngajak hare-hare lah ka ajengan teh. Supaya geuning kiwari diajak ngaji jangan hare-hare we ajengan wing hayu hare-hare mah deka mun modal tong ngalap dewek sakitu we mani ku sorangan ari meuh masih jago kayak modal bisa mandian sorangan bungkus ku sorangan ngali kuburan ku sorangan salat ku sorangan puguh baru gitu mah tahlil ku sorangan di pada ngariweukeun ajengan ku meremeh dua kayak ngirup oge. Besok ngajak hare-hare nunan. Dicarek bangor, dicarek mabok, dicarek maksiat. Aban karang nyebutna teh nada teh ngarugikeun ajengan. Betul. Mabok kuring, wijina kuring, nu mayar kuring, di imah kuring, naon sih ngariweukeun lingkungan? Abdi mah teh ngarugikeun batur jeung saha monyong. Jeung teh ngarugikeun batur naonan. Maksiat maneh doraka maneh mawa cilaka keur ka batur. Allah geus kancam dalam Al-Qur'an wattaqu fitnatan la tusibanna min ladina dzalamu minkum khassah. Kade maneh sing palaur ku siksa Allah sabab teu keuna keur khusus ka jelema nu doraka nanggung. Tuh zaman kiwari ayeuna corona teh akibat tobat ting doraka di alam dunia jelema. Ting sa doraka mah teu ditudingkeun ka batur. Penting uing naonan. Penyumbang utama naoge. Geuh, kabuksan cah aku pun tenan geus datang banjir mah anger kok goblok ganjengan ka bari di situ geuningan. Sugan aya gempa, punten gempa. Eta mah Ustaz Alu teh kenging. Anger ya euy Ustaz Alu. Geuh kabuksanna gempa silaturahmi situ. Corona kiwari kabagean saerea. Geuning lila wae teh corona teh gara-gara nini ngaduakeun corona atuh teh. Dari kardus ke RT gereng masalah ngomong itu dah. Itu nama kardus di corona harta lumayan. Atuh jadi nini teh ngomong teh alhamdulillah geuning cek corona teh bager nya ka emak mah. Mudah-mudahan sing panjang yuswa. Teh balik corona udah panjang umur sia mah. Cek RT teh engke mah aya di kecamatan teh atuh meureun mah tiasa tepang jeung corona ujang silaturahmi modal situ teh. Silaturahmi itu betul mah geus dihalangan ku masker geus guna naon ger ieu mah yang silaturahmi. Barukan meureun mangkeluk. Barukan corona teh mangkeluk meureunna. Jadi penyakit. Saya teh terserah ngebangus teh kehem teh. Sing bener atuh ngomong teh kitu sumbangan ieu teh tina musibah corona ulah ieu kabuktosan teh si corona. Ini teh apa di ijabah dua teh dari sekolah.
Tungtung itu jadi panjang corona juga keori. Kita tahun camplong tuh eureun. Urang nanggewer teh mun ngaduakeun teh. Urang sadayana ieu kempal dina ieu tempat mudah-mudahan Bu jadi kolot anu mampu bisa mawa anak-anak urang. Bisa mampu anak-anak orang menghargai menghormati menjadi indung bapak. Insya Allah. Da ketika urang beun geus boga anak soleh tong keung Bu geus boga anak soleh najan maot rek heula ge jig. Rek isu pageto ge naon sababna Allah siapkeun anak soleh itu pikeun kabuktosan cengcerengan ibu, amal ibu, kahadean bapak. Anak ketika soleh di alam dunia ieu tong keung anjeun maot. Naon sababna? Anak bakal selalu ngaduakeun jadi indung bapana. Anak mah Bu besi kena bisa nyelametkeun bapak ketika cilaka. Asal hirup keneh anaknya. Sakali maca Yasin ge kolotna salamet. Gitu. Mata urang mah urang ngaduha ka Gusti jadikeun anak-anak abdi sing saleh kabeh. Allahumma ja'al auladan sholihin wa banatin sholihat. Mudah-mudahan di anak-anak abdi lalaki awena sing sarolihin jeung sholihat kabeh. Sing bisa ngaduhakeun kana jadi ibu rama. Duh masyaallah. Ingat kaset jasa indung jasa bapak sing ingat. Jasa indung jasa bapak sing ingat. Teu aya manusia nu paling berjasa di alam dunia ieu kecuali indung bapak urang. Teu aya. Sok pilarian ku anjeun. Neangan jasa anu sahebat indung bapak moal mangih. Mata ketika Sayyidina Umar cumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah. Naon abdi kedang ngauhikeun ka janten ibu rama. Lamun sifat materi sagede kumaha materi anu kudu abdi disiapkeun pikeun ngulangkeun ka nyaah nu jadi indung. Kumaha ceuk Rasul? Abu Bakar, lamun anjeun rek ngulangkeun kahadean indung kurupa materi, maneh boga banda gedena sagede kerajaan Nabi Sulaiman, saparapateun alam dunia ieu nu dieusian pabuktosan kurupa-rupaning kahadean. Bana anu loba termasuk jin ge taruh emas perak bikeun ka indung maneh eta. Kenaon tujuanna rek nukeran kaputusan kali nu bapak sakecak cai susuna moal lunas ku banda saparapat dunia ieu. Moal lunas cenah anjeun Abu Bakar mesti ngalaku mau ge. Sakecak cai susu indung eta lamun dinileikeun jeung alam dunia saparapat katutusina teu rileu ka ya Allah. Kadang kurang masuk lain milikeun keadean ke bapak teh kadang-kadang kagorengan. Mau dinadikin apa mah kejeng aya anak di maehan indung. Kejeng aya anak numpakan indung. Nya keneh kamari geuningan dina tahun 2017 jelema merkosa indung kira-kira akibat mabok. Isu-isu karek balik ningali indung make bilijil ti cai make anu jangkung setengah dada kieu merukan perawan teh nya indungna ari jelema lieur ketebona diperkosa teh. Ketika manehna dipikiran pasti bakal bebeja ka bapak. Bapana bakal ngamak sabab kuli pabrik. Pasti bapak datang, indung bakal bebeja, aing bakal diamak ku bapak. Kumaha ayeuna indungna dicekek dina kloset Pak. Dibunuh. Aing ke eta dosa rek sakumaha eta masyaallah. Pengen cek Rasul. Man qatala ala ummihi fa ka'annama qatala sab'ina nabiyyan. Lamun hiji jelema anak maehan indung dosana sawajeung maehan 70 nabi. Banding ku gede dosana umum ukuranna. Jeung untung baheula Kangjeng Nabi ketika rek naik langit teh dibere susu jeung madu jeung kabuktosan Arab. Cuk Jibril pilih Kanjeng Muhammad manu halus. Ketika Nabi milih susu buat Kanjeng Rasul, cuk Jibril sabda ya Muhammad. Laqad asabtaha. Maneh boga pilihan anu tepat. Lamun maneh milih Arab, umat maneh mabok kabehanana. Cacak-cacak eta pilihan susunya mesti keneh loba eta jelema nu mabok. Lamun salah pilih baheula nanti. Tingali ayeuna anak-anak urang korban eta masyaallah di mana-mana. Ya mudah-mudahan Allah ngaraksa anak-anak urang. Amin. Kade kase nyai ulah salah gaul. Kade kase ulah salah jalan. Manfaatkeun masa jaya, masa emas hadir.
meungpeung ngora, meungpeung aya lahan, meungpeung aya potensi. Siapkeun hidup anjeun pikeun capek dina diajar. Pikeun capek neangan soleh, pikeun capek neangan berkah, pikeun capek neangan martabat. Insyaallah anjeun bakal jadi anak-anak mulia. Insyaallah. Teh Kang Alun boga budak. Sakang Alun budak teh ngaranna. Tapi mau rasidik katanya. Mudah-mudahan ya si sepitan geuningan sing jadi soleh ya budak. Sing jadi gaganti bapakna. Bapakna ge soleh cenah bejana. Gitu. Tentunya orang itu masih amal poinnya beja. Beja gitu. Kang Ohang soleh cenahnya. Kayak beja itu. Mana bisa hafal. Tapi lumayan beja eta sok jadi doa. Gitu we, beja eta sok jadi doa. Nalika mujibat tuh ngamadah beja sok jadi doa. Oh gitu Kang Alun teh soleh, mudah-mudahan akhirnya sing saterasna alhamdulillah kan. Gitu. Disebutkan doa tika jauhan, doa fi dhahril ghaib ijabah. Doa tika jauhan itu halus. Da kamahan bisa-bisa jeung abdi doakeun abdi Kang tika jauhan. Gitu. Teu perlu deket wae doa teh. Abdi ge ngadoakeun ka Kang mudah-mudahan Kang Ohang sing banyak liris abdi kahibur wae ngalangkon YouTube Kang Ohang. Jadi jadi bunga kan gitu mah. Gitu. Dai mah pasti bakal panjang umur sabab tukang idhol surur ieu mah. Tukang masuk-masuk ka bunga ka batur. Beja mah atunya jelema tukang ngasup-ngasup ka kamu bakal panjang umur cenah kitu. Itu mulai atoh we. Batur boga. Tidak Rasul teh bersebutkeun dengan malah Rasul iku tada tarosnya. Naon ya Rasulullah amal nu paling sae. Cek Rasul idhalus surur ala qalbil mukmin. Minang maneh ngasupkeun kabungah kana hati jalema. Ulah cina susah. Carana lain ku materi. Ku budi, ku bahasa. Ku seuri. Solo itu bisa jadi sodako teh pada ulah lawaratinya tuh. Sudah tabas semuka fi wajhi aika sodako teh ku mujang eta mere bunga ka batur seuri salajeng sodako. Tapi nangewer geuningan bal kitu lamun aya kotak amal 5 sikit seuri we. Sodako tadi. Cukup ya. Lamun beres sumbangan tuh ngaliwat buat mengisian 2000 seuri ya tuh. Cepat teh teh ngeusin, nah aku mujeng ge cekap teh sodako cenah. Ka jelema kehedin kana peti sia mah tuh. Oh nya usirikeun peti na. Usirikeun peti. Eta gara-gara hadis eta teh. Sanes kali. Ngajak bunga batu, insyaallah. Tak mudah-mudahan ya. Dulur abdi minang ngabungahkeun batur sing jadi sabab Kang itu panjang umur ya. Amin. Allah. Abdi doakeun da doa mati mana we bijilna sekalipun jelema kafir doa hade mah anger hade teu tahuan. Ngan lamun urang doakeun kafir moal ijabah, tapi lamun kafir ngadoakeun urang aya kahadean ti Allah. Gitu. Dai doa mah teu goreng kabehana. Tu aya doa goreng, tu aya dijieun ku Allah doa goreng pasti baik. Da cekap aja mah minta Gusti mudah-mudahan jalmi eta solehna masih teras. Ceuk nu soleh, kanu can soleh mudah-mudahan Gusti eta jalmi teh can soleh. Sing disolehkeun ku Allah bae. Di dunia moal aya konflik masing moal nama nu soleh ngaduakeun itu soleh ngaduakeun soleh moal aya konflik dalam dunia. Sabab saling harga. Mudah-mudahan ieu ge janten unsur sae unsur barokah di mana urang-urang terus kempal berjamaah di tempat anu mulia ieu insyaallah bu wangsul nyenak rahmat Allah insyaallah nyenak barokah Allah abdi ge sami berharap ke dieu nyenak barokah Allah ku berjamaah di dieu al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rupina sakitu diringakeun salah serius ala qadar pisim kuring ngadugikeun pangabingat ka pangajengan di dieu sareng pertemuan abdi sareng Kang Ohang oge jajaran sadayana masyarakat pada umumna
Mudah-mudahan Bu silaturahmi ieu nyana kasayan dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.